Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Girantis teu malirek kana caritana manggali. Harita neuteup ka Sandika balitus nyarita. Aing cara masa eleh jajaten Sandika. Masih kena aya waktu jeung kasempetan anu sejen pikeun nuliskeun ieu tarung. Ingatkeun Sandika. Aing can bisa dirubuhkeun dina ieu tarung. Tapi ieu tarung dicukupkeun tepikeun ka dieu heula. Aya! Jorela culung Girantis putri iblis marakayang. Harita ngajorela tinggalkeun eta patempatan. Rasan teh jeung manggali mah gancang nyalampurikeun meulu ka tempatna Sandika. Sangeusna deukeut harita Rasanti anu leuwih teu nyarita. Nanti sugema sareng Bagja ningali Kang Dika. Tos mampu ngungkulan ajen pangantina Girantis. Maena geus teu untupan pikeun nuliskeun Kang. Mata kerja tinggalkeun ieu patempatan oge. Nuhun Kang Dika. Nuhun tos aya dina kaunggulan. Ahai, ya manggali juga menjadikan senang dan tenang hati ini Den. Ketika tadi meninggali Den Sandika menghuleng karena panalajang yang kena tidak ada pengaruhnya buat Girantis mah. Manggali juga ikut bingung dan tegang Den, swel manggali mah. Jangan-jangan Den Sandika tidak akan mampu mengungkulan lawan. Tapi di akhir pertarungan ternyata Den Sandika mampu mengungkulan lawan. Aduh, Den Sandika memang hebat. Sandika nutup ka Rasanti buah hatena balitus nyarita. Kang Dika ya tadi kapaksa ngagunakeun jurus tapak sama getih. Sabab ningali kakuatan daya tahan badan lawan anu teu wajar. Sadarina mah da Kang Dika ge bimbang. Sabab jurus tapak sama getih bakal ngabahayakeun anu jadi lawan. Anu matak tadi Kang Dika saukur ngagunakeun setengah bagian kakuatan eta jurus anu tetela mampu nembus kakuatan daya tahan badan Girantis. Kituna teh sabab teu boga niat pikeun binasa kasasama. Ahai, ya menjadikan dimengertos Den apa yang Den Sandika katakan. Sebab manggali sudah tahu Den Sandika tidak akan tega menandasa si Girantis. Apalagi masih remaja ya Den. Hanya saja dia masih belum mau mengakui kekalahannya. Ahai. Tadi malah masih mengomong. Masih ada waktu dan kesempatan yang lain untuk melanjutkan pertarungan. Padahal dia sudah boborot tadinya. Sudah tidak merasa untupan lah untuk memindok maju lagi panalajang. Dina kayan keur kitu datang nyamperkeun Oman Suroman sangeusna deukeut terus harita tumanya ka Rasanti. Wah.
Ayeuna kaya nang bule jadi mah kumaha Kang Oman jadi rada selempang oge ya deh kumaha tos buli kasadarana nya Mas. Alhamdulillah nang bule tos sadar Kang Oman. Mung nyata aya kejadian anu aneh sabab kaya nang bule teh sakujur badana ngahaya panas. Wah, parai ganas ada sore nama di sisi jalan oge deh. Oh sore nama di mobilan malihan mah. Gampang eta mah Mas. Kun lah. Kang Oman ke milarian ganas mah da di lemur oge pasti bakal aya kebon. Wah. Atulah waya kieu rek karoja ganas mah dibaturan ku buah jeung balimbing mah engke we rada siangan gitu nya Mas. Sandika nu harita milu nyarita ditujukeun ka Oman Suroman. Ieu mah. Berjig-jig kana ganas sagarupa Kang Oman. Nang bule sakujur badana ngahaya panas Kang Oman. Malah abdi nyobaannya pengandengan oge karasa panas meh ngagulubung. Wah. Budug. Kang Oman budug itu aden masuk aya-aya wae. Eta mah waktu keur sataun ka tukang. Budug mah den bujur budug palangkakan budug. Balaka wae Kang Oman mah. Nya diladongan ku ubar alitos damang mah cager den. Wah. Ya lumayan we kasih caoge budug sabulan den. Arate sawak-awak. Kunaon ieu masa cantik kala kenyang serikeun. Atuh da Kang Oman mah masih kene anger wae teu nyambung ari ngobrol teh. Ari sugan teh tos ngalaman talung taburan mah rada mendingan. Tapi geuning masih kene tetep budeug Mang Oman mah. Wah. Aju ari gudeg mah kabeuki Kang Oman eta mah gudeg langkanya deuh. Biasana mah sok jeung tempe jeung tahu teh 10 ribuan ge wareg disangwan deui. Da kitu je Mas. Nya ari bade masihan tuang sareng gudeg mah alhamdulillah atuh nya Mas. Kumaha? Mohon gudeg anu kumplit we. Aja nogan geuning aya. Bade masihan tuang ayeuna ya deuk kumaha? Manggali ngabagikeun paneuteup nakarasan teh jeung Sandika bari nyarita. Ahai. Ini masalah Santi dan Den Sandika jangan sekali-kali menjadikan pirajenan lah pokoknya. Jangan pirajenan untuk mengobrol dengan Kang Oman. Sebab kalau tidak tahu tekniknya, tetap tidak akan nyambung sampai kapanpun juga. Untuk urusan begini mah, serahkan sama Manggali. Kalau terlalu lama berbincang dengan jawara budak ini, nanti akan menjadikan kesel dan tegenah we kana hate teh nguliwak. Hai. Sekarang Manggali yang akan menyingharpannya, oke? Manggali neuteup ka Oman Suroman terus ngomong lalagunan semu anu ngagerendeng. Ahai. Kamu sudah salah mendengar Jang Oman. Kata Cimara Santi tadi, sekarang Nang Bule teh sedang menghea panas badannya. Terus Den Sandika bukan mengomong buduk, tapi nanti ngagurubuk gitu. Waktunya pengantangan Nang Bule. Terus Imasa Santi bukan bilang budek, tapi Jang Oman masih budek gitu. Coba, dah, pun kieu jelas. Jelas aduh ajek Manggali gitu mah kahati ku Oman oge. Maksudna kahati kumaha gitu? Oman dipercaya kudu ngadoa dina syukuran Nang Bule. Nyaeta Nang Bule sadeu. Ya urang ngariung hamin. Terus bala kecelakaan, memang kudu kitu Manggali dede. Ayeuna teh Ahai.
menjadikan lebih parna geuningan ini mah Imas oge dan Sandika lama-lama maka juga akan menjadikan kesel dan amek. Ini mah sok sekarang mah jangan mengobrolnya dengan si Jaka Cece soknya Jaka sambung babagolok ya mah tidak akan menyambung plok manggali make bahasa isyarat sangkan Oman Suroman maturan Jaka Cece anu keur sumengil nahan ka nyeri. Oman Suroman jawara budag terus init. Sedangkan Kirantis putri iblis Marakayang harita di tempat anu nyingkur jeung sepi jarakna rada anggang di tempat kejadian tadi tarung harita keur sidakep bari musirkeun kakuatan batin jeung ngarapal mantrana pikeun ngagunakeun ilmu samaring mata makhluk gaib puhitan Nini Durgapati anu katelah Siluman Burwalu. Siluman Burwalu anu mere eta ilmu kaneni Durgapati saterusna diturunkeun ka Kirantis. Harita dibarengan ku angin anu ngagelebug. Sanajan teu katara jerimna tapi sorana katinge jelas ku Kirantis dina waktu harita. Datang Kirantis ayeuna dikerek ngagunakeun kekuatan ilmu samaring mata pikeun nyamarkeun panenjona bangsaning manusia. Kang Tuan dikaboga maksud anu tangtu Bang narek ngagunakeun kekuatan eta ilmu. Coba jelaskeun ka kaula naon maksud tujuan Andika Kirantis. Boga karep hayang ngabinasakeun anu jadi musuh nyaeta Sinang Bule icuna si Rawin. Kijuda si Rawin jeung kulawargana. Tapi aing masih keneh bingung dina nyamarkeun panuju jalma. Kudu nyamar ngajadikeun saha sangkan karep kahayang bisa laksana. Mun kitu maksud Andika, mangga Andika kudu nyamar jadi pamajikan si Rawin anu ngaran Saraswati. Cukup sakitu Andika kudu ngalakukeun tipu muslihat. Kudu nungtutan saurang-saurang dina ngabinasakeun musuhna. Hadina moal bisa sakaligus. Anu leuwih ti heula kudu dibinasakeun mah Sinang Bule. Geus beres Sinang Bule kakara anu sejena Kirantis. Tipu muslihat kumaha anu dimaksudku Burwalu teh? Coba jelaskeun ka aing. Tipu muslihat nu dilakukeun kudu benar-benar teu nyurigakeun ke pihak musuh. Artina percaya karena caritaan Andika Kirantis.
ayeuna ku kaula bakal dijelaskeun ngeunaan tipu muslihat anu kudu dilakukeun ku Andika Kirantis. Siluman Burwalu saterusna ngajelaskeun ngeunaan tipu muslihat anu kudu dilakukeun ku Kirantis sangkan karep jeung kahayangna bisa laksana jadi kenyataan. Sanggeusna ngarasa cukup ngajelaskeunana, harita siluman Burwalu mungkas caritanana. Sok laksanakeun ku Andika eta jilu atawa tipu muslihat teh Kirantis. Ku cara kitu mangka karep jeung kahayang Andika bakal jadi kenyataan. Andika kudu ngarti Kirantis, kekuatan ilmu sinang bule kawilang anu pangpunjulna di antara kulawargana Sirawing. Anu macak Andika kudu hati-hati dina ngalakukeun eta tipu muslihat. Jadi Andika ulah rek nganggap enteng ka sinang bule Kirantis. Sakitu katerangan ti kaula. Jeung eureuna angin anu ngagrebug sora siluman Burwalu ge terus leungit. Sedengkeun Rasanti jeung Sandika katut manggali harita masih can arasup ka jero imah. Rasanti anu harita keur cumarita. Ya mudah-mudahan mah ayeuna kaayaan bule teh aya parobahan. Anu mantak manggali ulah wakamiang mang. Mending urang tinggali heula kumaha kaayaan bule. Mun masalah anu aneh teh ya masih keneh tetep seperti tadi ya neme manggali ngabujeng ka kampung kabaluyaan teh ya mang. Ya manggali mengertos nih mas. Memang menjadikan begitu emutan manggali juga. Siapa tahu sekarang mas sudah ada perubahan ya. Kalau memang sudah ada perubahan itu yang kita harapkan. Sebab untuk menyerang lampah membujeng ke kampung Kabaluyaan ya paling tidak pergi dan pulang bisa sampai 3 hari gitu nih mas. Dengan demikian maka sekarang mah ya kita meninggali dulu bagaimana keayaan nang bule we geus dan salika. Mohon gitu manggali. Ya mudah-mudahan we atuh ayeuna mah kalayanang bule tos pulih deui seperti biasa. Da puguh urang mung saukur ngagugulung kabingung ningali kana keanehan nang bule anu seperti tadi mah ya urang kalebet ayeuna we anti. Nuhun Kang Dika, urang pastikeun kumaha kaayaan nang bule ayeuna. Rasanti jeung Sandika katut manggali geus rek arasup ka jero imah tapi manggali bet diparengkeun ningali aya awewe anu kerentang-rentang datang. Sangeusna disidik-sidik ku manggali tetel anu keur datang teh Saraswati geuningan. Manggali langsung nyarita. Hai, nanti lananya mas, nanti lanan. Perasaan manggali tidak kesamaran dan salah meninggali. Cobi itu perhatikan.
yang sedang ngabujang ke sini itu tuang ibu nih Mas. Rasanti jeung Sandika meh bareng ningali kalebah awewe anu rentang-rentang datang. Rasanti jeung Sandika jadi kaget pacampur jeung bunga ningali anu keur lempang teh tayalian ti Saraswati anu jelas rek muruka lebah dinya. Samemeh tapi ka tempat cicing Rasanti. Jeung Sandika katut manggali ge harita Rasanti geus muru nyamperkeun ka Saraswati anu jadi indungna. Sangeusna deukeut harita tulus silih rangkul lantaran sono geus lila henteu tepung. Sangeusna silih rangkul bari silih ebrehkeun ka bungah jeung ka sonona. Harita Rasanti jeung Saraswati nyamperkeun ka tempat cicingna Sandika jeung manggali. Sangeusna deukeut harita Sandika anu leuwih ti heula nyarita ditujukeun ka Saraswati mamalihan alias Tirantis putri iblis Marakayang anu ngagunakeun elmu samaring mata. Haturan ibu Wilujeng sumping abdi teh kinten kaget na ibu sumping kadinya lira sareng udinga kadieu geuningan ibu. Nah henteu sareng ama mohon amarawing gitu Bu. Saraswati netep ka Sandika betus kawalor. Ama coba ka bisa kamana-mana. Ibu ge ka kampung kahuripan heula terus menang katerangan ngeunaan kayan hidup anu aya di dieu. Ibu teh ngarasa sono anu lain dikieuna hayang sepung jeung nang bule ibu teh. Kitu deui jeung anu jadi anak jeung nu diincu kituna teh da pugu geus lila henteu panggih. Kumaha manggali sehat manggali? Ahai, ya menjadikan alhamdulillah ya Mas Saraswati sehat lah. Kamari ieu mah asam urat teu kuhan teu. Nah ieu mah enak ge masih kene sakedik kita aya nu kalaos kitu dah. Ahai. Ya manggali mah begini-begini aja gitu. Tidak ada yang berubah ya Mas. Memang betul bagi neneknya Nang Bule dan ibunya Nyi Mas Sasanti sudah pasti akan merasakan kerinduan untuk bertemu. Ahai. Manggali ikut merasakan kebahagiaan ini Nyi Mas Sasanti harita. Terus ngajakan Saraswati ke jero imah. Malah terus langsung diajakan ke jero kamar. Nu aya di jero kamar ayu manganti jeung Nang Bule karageteun pacampur jeung bunga. Barang ningali aya Saraswati anu asup ka jero kamar. Ayu manganti silih rangkul jeung Saraswati pada mempeuskeun rasa kabungah jeung kasonona. Ayu manganti harita nyarita ka Nang Bule. Ieu amun Saraswati teh nini hidup Nang. Sok sanajan kakala tepung ayeuna tapi dina batin mah henteu weleh nganteng. Ingetan kalau jadi incu ayeuna dikersakeun patepung bagja nu taya hinggana ke hidup makna. Nang Bule silih tetep jeung Saraswati. Dina bantrokan paneuteup harita Nang Bule ngarasakeun aya getaran anu aneh kana hatena. Tapi Nang Bule teu bisa ngahartikeun kana eta getaran dina hatena harita